beratu nyayak merek tersebutna ngadug ka agama ka ruh agama ngadug nagarana ka ruh nagara ngadug bangsana ka saluruh bangsa ngadug jawatanana ka saluruh jawatan ngadug partai ka saluruhan partai di periode itu muncul subur makmur aman uman repeh rapi gemak ripah roh jinawi aya kebagihan kesejahteraan agama teguh negara kuat masyarakat tertib supaya sadar di tertiban gunungna teu beuni tebur lebakna teu beuni ruksak buyutna teu beuni robah teu berang di garu di wuruku di sawah di kipar di tincak munding di tincak kambing tanah titipan teu meunang ti awalna sampai akhirna cabangna sampai morke teu aya bukan anak gitu teu meunang tigin ka jeung bila kalisan tat aturan teu di mah kada di kandit kami tah ketemu di mana ikatan putih baru eta badu bisa biru eta tradisi eta mah jadi kita menang karena badu dalma 3 kampung tu menang karena buat mobil tu menang karena motor atau jadi betul sampai ke mana kudu lempang gitu kami atau amat ti Gusti Nu Masoci sarta mah ari karena kami mah kitu henteu kudu ka memberi nasihat kepada masyarakat gitu ngan keur kalmah hukum gitu minta dimaklum gitu henteu ngizinkeun atau tidak lagu lampah kepada masyarakat badu dalam badulan lain identitas ti adat eta mah kawas sorangan gitu mah kun kematiangan jalan sangkeun urang cenah herang rubar sadar inget euling atau katurun kami ada rukun ibu dan rukun tani tadi menanya ke bisa tebang pohon nyacar nuku narawas ngasek tanah pada pakai pohon atau udah biasa dia atau marukun ya dana yang kan barang mimpi paling temen sembarangan karena pakai buhuna gitu deh dimakan aku ada gedana acara adat kita coba eta mah kerukunan adat di witan kita ya kita teman kami kami teu bisa teu sopan ka baba iku ka biru kacakumna kurang tatakna kurang basana kekuranganna kalbana harus minta silahkan kepada masyarakat kepada desa gitu jaro sok sambung aduh kami mah terus di kami mah teu menang goro teu menang linjok mipit kudu amit ngalah kudu menta atau lamun kira gunungna kalebuluk lebakna kusat timbulna bencana alam bisa longsor cai gempal bumi kena angin topan bisa penyakit muralak ka seluruh dunia ka seluruh jelma kalau negara kalau bangsa urang papaku urang karobah gitu tadi kurang kudu dinyatakan dikekehan ku kabehan gitu dinyatakan ditertibkan gitu jaga sakit bae jaga teman-teman gitu sakit bae kan memang hapunten jaro alim iya biasa ngabere nasihat ya mengenai arti kejujuran gitu iya namun titipan amanati buyut teh ya. Kumaha menjadi jati diri mau jujur ya kami ngirsan baik ngelingan baik gitu kan memberi nasihat baik gitu mapatahan cik kami bahasana mapatahan baik aturan biasa sa kolak formal ka kantor teu bisa tapi lamun lalaki ka indungna laki ka bapana lamun ka genu nanya-nanya gitu kami biasa gitu henteu urang sakola kami mah sakola di adat mah gitu biasa adat sesuai aturan gitu lamun bikang memberi nasihat ka indungna nanya lalaki ka bapana gitu atas sekolah adat itu kan kerukunan itu bisa dihilangkan ya tamu kami sebagai jaratang tu Cibeo nambahan ti jaro alim ti Cibesi lamun rukun di Baduy jero mah istilahna hari ieu menu ayeuna nyebar cik ibu tama di luar eta mah kabehan ge pelanggaran HP teu meunang borok ku YouTube ka mana-mana mah teu meunang eta mah kudu dirampas ku jaro eta mah boga motor teu meunang boga mobil teu meunang boga sawah teu meunang urang Baduy mah rukunna rukun tani bae tani ngahuma kuduna mah dirabuk ulah asup karena rukun lamun dirabuk pelanggaran semprot teu meunang kudu nama kudu asli saaya-ayana alam bae
rabuk iya bae ti alam gitu kudu nama. Di pakaian temenang loba-loba rupana pakaian ge. Lamun jaro seperti gitu pakaianana. Ada biasanya jarang. Lamun baduy jero kudu Iya, pakaian ikat kieu putih gitu. samping aros jamang mah aya nu jamang hideung teu danaeun. Tapi bahanna sarua. Hideung kudu dicelep. Di sekolah temenang. Sekolah di kantor teu meunang. Ya kuduna ngolah lisan bae, ulah tulisan. Turun temurun tinini urang ti aki urang. Lamun budaya adat urang mah di dieu memang beda di masyarakat umum di luar. Tinu ngolah-ngolah di luar beda. Di dieu mah budayana amanahna tutur pitutur lisan atau amanah ke generasi tak kitu tentu eta teh pasti aya baik kekurangan, aya baik kelebihan. Kami nyebut ka Pak Jaro tadi, Pak Jaro sami di Cibeo. Lalakon ayeuna kemajuan zaman anu digerus di wilayah hukum adat anu tepi ka kieu ayeuna kami selaku tugas-tugas di lembaga ayeuna kan kumpul di dieu. Kami tujuan anak ngagembleng masyarakat kumacarana ngudu nurut katuduh ngudu ngaulah kapagah tapi ku ayeuna tadi teh gerusan budaya semakin nyeret di tahun ke tahun semakin meningkat. Akhirna urang nu cicing nu tapa diwiwitan ge ayeuna tetep gede leutik nama kagoda gitu. Kami ayeuna nerjunkeun karena tugas kumpulan di Cikesik ngalaksanakeun amanah negaskeun aturan-aturan hukum. Kumpulan di Cikartawana negaskeun aturan ngajalankeun amanah wiwitan. Kumpulan di desa sarua lamun dibilang kewalahan tetapi urang sanajan beri kewalahan kudu dangdan beri layar artina kitu dangdan beri layar kewalahan ge urang tetap kudu dijalankan tugas amat tadi sanajan urang istilahna enak keur kituna urang capek-capek ge urang berat ku amanat berat ku titipan leluhur bodoh bigel ge ngagembleng masyarakat urang sakekieuna bisana kewajiban urang ngagugurkeun kewajiban ngagembleng masyarakat tetapi jelema jika kieu urang kudu kumaha ayeuna kudu kumaha urang Jadi ibu butuh sarua sama. Di adat tegas, di pemerintah tegas, tapi masyarakat keangkuhna wae. Bicara sedih urang ge. Sedih beri capek deh. Capek tukang ngagembleng masyarakat di wilayah hukum adat ayeuna beurangna peutingna ngagembleng masyarakat tetep keangkuhna, kan gitu. Pemerintah sarua. Pemerintah tugas semestinya tugas birokrasi pemerintahan dijalankan tetap masyarakat keangkuhna. Hukum alam tinggal nunggu ayeuna lamun masyarakat teu beunang diurus. Mulai hukum alam. Hukum alam di mana-mana ayeuna mulai. Teu meunang ogah teu meunang teu narima, masyarakat bakalan ngarasakeun kahareup karena jeleman teu nurut katuduh, teu ngaolah kapagah, teu ngadenge kacarek, mong pologong kaangkuhna. Dibuktikan ayeuna Gusti Nu Maha Suci Alhanu Kasek teu beunang dipaling nganyatakeun ka akhlak-akhlak manusia. Matak urang kukumaha ge ayeuna mah tadi sanajan urang ngomong teu dianggap capek kewalahan wajar ngajalankeun tugas gitu. Tetap tugas mah cabang sampai mereka yang dijalankan. Tapi urang mah sok ngomongna kieu karakterna kieu maaf ieu mah kakabehan ka baris kolot. Urang mah memang karakterna geus kieu. Ya, kembali kebiasaan lah. Nah, karena urang tadi teh kakurangan anak, karena urang kelebihan anak, minta dimaklum sabesar-besarna. Kami mah karakter geus kitu. Eta mah kitu bae urang. Kabut tadi ya Pak Jaro. Ti orang leutik mah dibejakan ku buyut. Kudu ngalindungi orang Kanekas di penjajahan Belanda. Jangan sampai teh sakuat tenaga
ayeuna mah musuh urang teh sanes penjajah, sanes bangsa lain. Ayeuna mah musuh nu sebenar-benar mah diri sendiri karena Ya. keserakahan diri. Jeung musuh ayeuna mah sanes penjajah di negara lain, ayeuna mah di negara sendiri. Di negara sendiri nu ngahasut urang kanekes. Sok teu meunang jujur deui, dipengaruhi secara perlahan-lahan. Lamun bakar mere ngabejakeun kakhawatiranna ke alam tah asa ayeuna mah geus anu wabah ieu mah baru satu gitu. Yang paling menakutkan teh lamun lempengan bumi keur teu kedah deui nerima orang-orang teu jujur, maka Sunda ieu mah bakalan hancur deui seperti ribuan tahun yang lalu. Bakal ngabelah deui Sunda mah wiwitan teh jadi kecil, jadi leutik, makin leutik. Sesudah itu sirna. Eta pentingna eta nu ngabuat abdi teh pilu gitu. Cuk urang aja mah keberhatian seorang abu gitu. Di Mahapura tuh pada dengan tulungan itu udah diselamatkan. Ya diberi doa. Sadayana. Iya, diberi doa sadayana. Iya. Sadayana. Selamat. Urang geh kan di kaki geh ku carana ku urang neangan cara supaya Kan sampai di rapat-rapat dengan cara sampai dengan rapi damai ruis itu dah. mata kedatang Penting kaki supaya sadar masyarakat itu. Penting. Dan mungkin tercadang bingung baik ya. Kita boleh keingat kesadaran, itu kesadaran Pak orang. Aya larangan. Lamun pemuda ayeuna rek menikmati modernisasi mana tuh orang dadekes orang tatu oge tengah orang Baduy lamun bade jadi orang Jakarta memangga wae eta nu ditempuh ku uyuk urang Pangeran Istapati Widasuna diizinkan kupuun tahun 13 lamun bade keluar dari Kanekes keluar bae ulah ngarusak di lebat Ya benar ya, nyambung itu. apa suka di hukumanana leluhur urang teu beunang masuk 7 turunan deui ke Kanekes. Iya. Ayeuna mah geus lewat 7 turunan urang teh generasi ke-9. Makanya balikin Bisa hakura ieu kekhawatiran seorang ibu sesederhana eta mah. Semoga agenda macam-macam. Gitu baik. Atau dulu buat penjelasan. Iya, benar ini. kalau jalur saja jelaskan. Hatur nuhun, kami mohon maaf salat di ageng Parahyang Ujang lembaga jarak hidup ibu bisa sebagai menyampaikan titipan-titipan dari leluhur memang merasakan kelemahan tentang masalah sejarah-sejarah itu memang terus dilupakan ke masyarakat di luar maupun di jero, tapi minta doa restu di Arbun supaya rempek ke pesaran di mana di pentak kesadaran masyarakat Kanekes sedesa Kanekes 14.000 genep ratus jiwa berdiri di 68 kampung. Tapi mudah-mudahan di belah barat belah timur di luar di jero supaya kembali ke kesadaran. Anu saya batas tutur wira tadi saya bahas titipan-titipan leluhur memang banyak dilupakan lamun bahasa utama tetap di keluar taler titipan-titipan itu tetap dilaksanakan
mengudang itu dunia luar. Soalnya tadi biarpun negara maju, negara berkembang, negara dibangun, tapi tetap di bibitan itu di awal sampai akhir tetap kebukaan. Mudah-mudahan dorong doa ku leluhur kami sebagai di waktu ayeuna ditugaskan tentang 7 menjalankan tentang hukum adat. Disebutkan perjalanan kami akuduan mah katuhu katuhun pakai cakamenak menjalankan, tapi kami mohon maaf teka laksanakan teka jalankan. Memang si aturan mah gitu kan loba ke luar gitu, tapi kayak kami sugan yang sugan gitu enak kuma minta kakaruhun dicepatkan dibenarkan supaya saladar masyarakat. Kami mohon maaf sekali dari kata-kata kami kurang berkenan dan kurang paham, saya mohon maaf. Leluhur mas hebatnya di mana-mana awas menyepatkan memenerkan biarpun salah tetap kami minta dihampura. Saya mohon maaf sebesar-besarnya masalah kami kerayana di tengah-tengah sehebatnya masyarakat. Sekian baik merenya Pak Parisekolot, Pak Ibu, kami mohon maaf kata-kata kami kurang pas dan kurang berkenan karena kami yang saya. Pun tabe pun sapun karumuhun sapun kanumah agung sapun kapara karuhun sapun kapara sepuh sapun kapara pengagung sapun kadulur kabeh salembur. Kami amit ampun nyaparalun kasanggakeun kasebakeun kanu kalimpahan ku sisir minyak pada ageng, kalimpahan ku sisir minyak kanu kujang, kalimpahan ku sisir minyak parahiang, kalimpahan ku dangka garukdak, kalimpahan ku dangka cipati, kalimpahan ku dangka sang hyang asu, kalimpahan ku dangka tipung, kalimpahan ku dangka sang sindang nyai, kalimpahan ku dangka carungeun, kalimpahan ku dangka panunggulan, kalimpahan ku tangtu tilu jaro 7. Kami amit sejamipit, kami menta sejangala ngalalakonkeun malilatkeun talarina ngokolakeun ku cara sabiasana pang teu ilang dangyangna pang teu lebur hirup uripna pang teu ingkah balilahan tina cara pakasabanana. Kanu hayang menta panggulankeun, hayang menta pangjagakeun, hayang menta pangraksakeun, hayang menta kajujuranana, hayang menta karahayuanana, urang menta kaberkahanana. Kami saturunan keneh, kami sabeuleugeuneuran keneh, deuk ngajaga, deuk ngariksa, hayang men benang si barang tapaan. Bisi aya nu ngawuna ngagerepet-repet gejala timbulna, di belah kidulna, di belah baratna, di belah timur jeung lorna. Menta diaping, menta didamping, menta dijaga, menta diraksa. Bisi aya gunung lebur bakruksak sasaka buyut karobah. Di daratna, di caina, katitipan kukulotna. Gunung ulah digundulan, ulah ditetek areina, ditilas dahan daunna. Lebak lahan temenang di Garu, temenang di Maluku. Di caina temenang di bedah, digelehkan, dikemehan. Temenang di tambahan, temenang di lebaran. Hayu, urang jaga sarerea.